Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng wugi baraya sadayana, kumaha kabarna damang dina wengi ayeuna, pamugi bae saha jasmani ugi sahat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan nu dipiharep ku sim kuring siang kalayan wengi. Baraya mitra sadayana nganggakeun carita Sunda dina judul Leuwih Sataun, karya Bah Wilwil CPBS, carita pondok basa Sunda. Etang-etang landong pamubrahmana. Wilujeng ngadangukeun. Tewasa kedah ngantosan kantenan mun lami hasrat hate ngagedur hoyong patarema dina soca sanasa kicep. Saenggeus salat Isya, Dregdeg Ahmad nyaritakeun pamaksanana nepungan Aki Aja. Atuh kacida ambekna ngadenge incuna diperwasa ku anakku sangyang teh. Sabab anu ngalantaran hadi Bapak Ahmad mau teh tayalian, baheula dikakalakeun ku Mang Ruslan Bapana Ridwan nepi ka henteuna. Ti harita unggal penting Ahmad digembleng silat ku Bah Aja. Sagala ilmu lahir jeung batin diwariskeun kanu jadi incuna. Kang maneh kitu dengan eta we. Hada teu panujuna cenah perkara kitu-kitu bae make digegedekeun. Memang kahal teh upama bener mah kitu dekekanana teu salah tindakan maneh. Memang sakuduna lamun urang mireungeuh kajahatan ulah cicing-cicing saperti nu teu amil pusing. Tapi oma ulah bari jeung dibarengan ku rasa hasud hayang nyalakakeun ka batur. Ari nu magatkeun silaturahmi teh kapan teu diridoan ku pangeran. Malah aya rengkolna dina Quran anu kurang leuwih unina dieu. Saestuna sakumna manusia bakal rugi iwati jalma-jalma nu tetep ngamumule hubungan nu hade jeung Gusti Allah katut jeung sasamana manusia. Tah ayeuna mun dihubungkeun jeung talajakna mun nya jalma manehna tetep deuk ngalakukeun kajahatan-kajahatan. Memang sapanggeusna urang kudu singkil bikin ngabasmina. Ulah munasabah urang kudu amak oge lancaran geuning dawuhanna Kanjeng Rasul oge kieu. Sing saha nu ngamek tapi lain dina merengahna kudu amek eta teh iblis. Sedangkan saha nu cicing teu ambil pusing sok padahal dina merengahna kudu amek. Tah nu kitu mah kalde ngarannya kitu tah saheulaanan mah cukup we heula atuh eta tina perkara hidup boleh ngayonan naon-naon. Hanjaran ari manusia mah kabeh oge taya nu unggul. Kira-kira jam 11 peting saenggeus ngarasa cukup peltihanana kakara Ahmad mulang ka Sang Hyang. Kelampahan Ahmad jeung orai sanca orang tenden di handeleum sieum. Tunda di hanjuang siang bangsa datang samperi deui. Kacaritakeun Ridwan anu ngarasa nyeri hate ku panampikna Nyi Eis jeung ngarasa aya Ahmad nu jadi panghalang. Manehna boga niat rek walas ka nyeri ku jalan lemes. Wanci pecat sawet harita Ridwan ngajak Dayat jeung Rogman nepungan Bah Bisri.
Saurang dukun teluh anu aya di lemur Ragas. Da poguh sieun ku Ridwan, Dayat jeung Rukman teh. Akhirna nuturkeun kana pangajak Ridwan. Jug tiluanana indit ka lemur Ragas. Tapi ka imah Mbah Bisri Ridwan ngerasa keun. Sabab imah Mbah Bisri teh lengang. Imahna kayuhan tangkal caringin nugis janggotan. Sampurasun, sampurasun. Cek Ridwan bari ngetrok patok. Dempe. Mbah Bisri nembalan ti jero imah. Kejara, kang asa-asa. Cek Mbah Bisri. Mus Ridwan asup ka jero imah. Ari Dayat jeung Rukman nungguan di luar. Gek Ridwan diuk sila harapan Mbah Bisri. Deredek Ridwan nyaritakeun pamaksanana. Nya eta hayang malas ka nyeri ka Nyi Euis jeung ka Ahmad. Mbah Bisri surti kana kahayang Ridwan. Gampang atuh kitu patut mah. Asal kau beli syaratna. Cek Mbah Bisri bari seuri. Naon bah? Syaratna? Cek Ridwan nembalan. Syaratna mah keun ku Abah disiapkeun. Hidup mah tinggal mere biayana we 5 perak. Cek Mbah Bisri. Atuh tetelangke song Ridwan ngasongkeun duit. Isu kan jam 12 penting hidup kudu ngarawutan kuburan anyarnya Ridwan. Cek Mbah Bisri ka Ridwan. Mangga, Bah. Ku abdi rek dilaksanakeun. Cek Ridwan. Sanggeus kitu mimiti Mbah Bisri mimiti kuyam-kuyam. Tuluy ngahurungkeun parupuyam. Purluk ngaduruk menyan hasetna nyerebung kaambe keluar ku Dayat jeung Rukman. Duanana ngerasa keung tur sieun. Sanggeus rengse mapatkeun pangawaruhna. Mbah Bisri mikeun menyan nu dibungkus ku lawan bodas. Baik, ayeuna mah geura balik. Ieu menyan campurkeun jeung tanah kuburannya. Tuluy aurkeun bala magrib ke luhureun kamar musuh ilahi. Saha anu aya di eta kamar bakal bae dijeket ku utusan Abah. Cek Mbah Bisri ngerasa yakin pisan. Ridwan unggek bari nampangan menyan. Ridwan Dayat jeung Rukman pamitan ka Mbah Bisri bari hatena bungah pisan lantaran niat jahatna tereh kalaksanakeun. Cek batur mah kuring teh budak jalanan, gawe ukur ngamin dina kandaraan, sabenerna hate ngarasana langsa. Pentingna Ridwan terbalik ka imahna. Manehna geus ngarancanakeun rek ngalatane kuburan anyar dibarengan ku Rukman jeung Dayat. Jam 11 peting maranehna indit ka tanah kuburan Tegal Arey. Katingali rentugna teteger kacaangan bulan purnama. Ridwan, Dayat jeung Rukman kacida sieuna. Tapi niat jahatna nunggeus buleud ngelehkeun rasa kasieun. Sanggeus milihan tanah kuburan. Akhirna manggih kuburan anu aya kembangan keneh. Tetalangke Ridwan ngala tanahna tuluy dibungkus kulawan bodas bari dicampuran menyan pamere Mbah Bisri.
Sanggeus beres belenyeng telonana lalumpatan maralik ka lembur Sang Hyang. Ridwan anu geus kalimpudan ku nafsu setan. Ba'da magrib malam Jumaah manehna indit ka Bojong Gempol. Arek ngangan imah Nyi Euis. Di jalan loba keneh jalma anu baralik ti Taju. Ridwan megat salah seorang budak anu ngaliwat tuluy nanya. Jang, ari imah Nyi Euis anu mana? Cek Ridwan ke eta budak. Itu Kang, Bumi Nyi Euis putra Haji Darma mah. Cek eta budak bari nunjuk ka imah gedong nu didora sakuriling imahna. Oh, nuhun atuh Jang. Cek Ridwan bari tuluy indit ngadeketan imah nu ditukeun ka eta budak. Ridwan nyalingkeun kana poek, tuluy naik kana pager, bus ka tukangan imah Haji Darma. Bari ngadedempes nyangan lebah kamar Nyi Euis. Sanggeus ngarasa yakin, urtana kuburan di auran kana kanteng kamar. Jeung luncat tuluy kabur ninggalkeun imah Haji Darma. Jam 12 peting kaya nomor Bojong Gempol simpe congeng. Tarata anjing membawa di sisi lembur petendal, angin ngelembung. Hinggi laban dingin ringai. Seor, suara hujan ketiup angin. Blesat aya seuneu hiber imah Haji Darma. Celeg aya makhluk anu ngaglebeg canggung gede. Siuna ngeteng, panana hurung, bohog narombai senggibal. Sing horeng siluman titahan Mbah Bisri, nunggeus tepi. Ngambe tanah kuburan nu diawarkeun ku Ridwan. Tekung silila, jerit ti jero kamar Nyi Imas adina Nyi Euis ngoceak kejeritan. Tekung silila, jerit ti jero kamar Nyi Imas adina Nyi Euis ngoceak kejeritan. Haji Darma jeung Haji Aminah kaluar ti kamarna baru ka kamar Nyi Imas. Kebeg, Haji Darma reuas kacida ningali hiji makhluk ngabedega. Sukuna ngajejek beteng jeung pineureup Nyi Imas. Bu Haji Aminah langsung kapiuhan, barang ningali makhluk anu pikasieun. Kayaan Nyi Imas panonna molotot, petih ngucur tina baham jeung irungna. Geus makhluk teh leungit. Banget Nyi Imas katingali ngabekahan. Pelenung, wargetih masihan kasur. Mak, banget. Kunaon si Nyai Emas teh? Kunaon Nyai Mas teh? Apana tingali kunaon si Nyai? Kenal sih. Kenal sih. Apana? Gelaubaran si Nyai turut yang anu bisa. Gelaubaran si Nyai. Jangan si Aki karunya. Jaga jibanya. Jaga sini. Kade. Haji Darma kakara sadar anak kadoana kena ku warji. Tapi teka tulungan. Wanci janari, Nyi Imas ngalepaskan nyawa kena ku teluh Mbah Bisri ditahan Ridwan. Isuk-isuk lembur Bojong Gempol genjleng.
aya warit nu nyerang kalamur Haji Darma. Tepih lemah ka langitna engkang bulan jeung bintangna asa pamohalan pisan sim kuring bisa ngahiji. Akhirna kejadian di Bojong Gempol tepi bejana kalamur Sang Hyang. Ahmad kacitrawasna ada yang beja ti biasi anu tas ti Bojong Gempol nganteran pesanan pais. Atuh saanggeus beres ngarit Ahmad indit ka Bojong Gempol rek ngalayat kanu kapapatenan. Pon kitu deui Ridwan. Manehna oge indit hayang ngayakinkeun Nyeus geus ngababatang kena kewarjit manehna. Barang tepi ka imah Haji Darma, tatangga pinuh di pakarangan. Ahmad asup ka jero imah, kasampak Haji Darma ibu Hajah Aminah jeung Nyi Eis keur ngariung. Gaek Ahmad jeung kegireun Haji Darma nu keur suwung pinuh kabingung. Ibu Hajah Aminah socana carenak dak ngahan pikacirikeun. Kitu deui Nyi Eis, panonna carindul balas nyengcerikeun nu jadi adina. Eis geus teu ngarasa era. Gubrak nyuuh kana lahunan Ahmad. Ahmad pati ngaheuru, kabawa sedih ku Nyi Eis. Teu nyadar leungeun Ahmad ngusap buuk Nyi Eis, pinuh kadede. Asik. Di luar Ridwan anu kakaranyaho yen anu mau teh lain Nyi Eis. Jadi panarsan hayang nempo mait baranggo kena panto ya patena panas ningali Ahmad keur ngusap buuk Nyi Eis anu nyuuh dina lahunan Ahmad. Manehna teu tulus asup. Ngajengkat balik ka Sang Hyang parimawa hate ngentab panas ningali Nyi Eis hirup keneh. Saanggeus rengse nguburkeun mait Nyi Imas, Ahmad pamitan ka Haji Darma. Sanajan ditahan ku Ibu Hajah Aminah jeung Nyi Eis, akhirna Ahmad balik ninggalkeun Nyi Eis nu masih keneh pinuh rasa kasona. Hariwang pacampur sedih ku nasib nu karandapan ku adina. Teu nyangka nu jadi adina ninggalkeun alam dunia ku cara nu teu wajar. Rupina carita urang cekapkeun heula di dieu pamirsa, enjing urang sambung deui tina carita leuwih sataun. Mugia janten pamaperah mana. Hapunten dina sabudaya kelepatan, pilih aya cariosan sareng bahasa dina aosan kurang merenahnya pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.